Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Mending liur teh nya boga mitoha teh deket diomongkeun, jauh diomongkeun. Liur? Bu Erna, kunaon eta teh marah-marah gitu? Biasa mak Neng, mitoha pi omongeun. Emang pi omongeunna naon deui eta mitoha teh? Ya. Kieu Mama Neng, mitoha Bu Erna teh nya nyieun status cenah kieu cenah meuni eueuhnya eta minantu nu hayang deket ka mitoha pret cek Bu Erna teh. Emang saha ieu minantu mana anu daek deket ka mertua anu nurus tunjung? Sok da eueuh moal aya. Oh nya. Tapi untung we eta Bapak si Neng teh boga indung bapa Bu Erna. Jadi pan Mama Neng teh boga mitoha. Herang panon tiis ceuli geunah we pokona mah hirup teh. Heueuh nya eta Mama Neng, pasti usiapanya kadon kawin deui atuh jadi pan Bu Erna teh boga mitoha tere. Lieur pisan ieu mah. Ngan Mama Neng ti mana ieu? Ti pasar ti warung. Biasa Mama Neng mah tugas balanja ti warung. Dan Bu Erna ieu teh tumben geus balik ti sakola. Lain geus balik Mama Neng Bu Erna teh cuti we ieu mah horeang. Tuh nya. Ai naon eta teh Bu Erna? Mitoha Bu Erna ka dieu geura. Aduh, iraha cenah eta teh ka dieuna Bu Erna. Teu nya eta Mama Neng kurang bejaan hungkul cenah dek ka dieu mitoha Bu Erna teh. Mending lieur pisan nya. Jangan satu Mama Neng ti payunnya irek masak jeung si Neng. Yuk. Bu Erna. Nya Mama Neng ayo. Pokok di domba cenah paraban Ganti enak mah anu ngaruntulna teh kudu gantung Moinyo. Bunda, karek muka ieu. Moinyo. Mama Neng, Bunda teh tadi ka pasar heula. Jadi teh karek muka. Moinyo. Oh gitu. Ngan ieu teh jajanana asa ganti Bunda. Moinyo. Mama Neng ku Bunda teh diganti kabeh yuk. Soalnya bisi barusanan kan anu jajanan. Jadi aya mah aya yuk. Aya kerupuk setan yang borak segala deui setan teh Moinyo. Oh gitu. Alus oge Bunda eta pamikirannya diganti be budak teh teu barosan jajan di Bunda teh nya. Mama Neng bade jajan yang ngalarisan Bunda Moinyo. Moal Bunda Mama Neng mah ieu rek masak heula. Si Neng kaburu balik hayu Bunda Nya Mama Neng Moinyo. Aduh, Bunda poho cenah kompor euy. Meni. Wayan nanya sedih. Aduh nanya sedih. Aduh. Motor saya ngalangan kieu. Ngararing gitu ya. Ngaring lah. Oh iya basukannya gini. Tapi asa kangen ka Cipoponnya. Ka mana Cipoponnya? Mending Mas rindu berat kieu ka Cipopon. Rindu kasih orang. Ari komporna aya guranya ari minyak kabeh Maknya ka grosir lah meuli minyak. Maknya. Nah. Naon ieu nya alas ya. Aduh, bisa deket itu. Naon ieu nya dulu calana customer Imas. Teu bersih kitu Imas ya. Di sana. Naon ieu? Maknya, kunaon mana Imas jajarokan kitu teh? Ya mana Mang Imas Bunda? Maknya. Masa eta Imas? Tuh Bunda masih mang di dia ya dina calana pepoean ieu. Anu customer Imas kitu soalnya dina sakuna da. Maknya, tapi bisa jadi we Imas. Tapi lamun anu lamun gitu. Tapi lamunnya Bunda lain anu customer Imas kumaha? Coba we kitu. Maknya, entong Imas karunya eta bisa anu boganan neangan. Teu meunang kitu nya. Oke ya. Pinter geuning Bunda teh nya. Nya kudu atuh Imas apanya Bunda teh. Kieu oge SE ieu teh. Nu bener Bunda teh pernah kuliah ya SE non SE teh sarjana ekonomi teh pernah kuliah sarjana ekonomi. Lain SE eta Imas nya ieu mah SE na sarjana emang menyu. Itu balik bisa Bunda mah harus kuliah mah diladenan. Tapi ya kumaha teh nya? Mas kumaha kitu simpen we ku Imas kitu atau kumaha nya? Ya disimpan we atuh Imas, ka lamun anu nenakun karena dibikun eta teh nya. Oh, nya bener oge. Tapi Bunda kumaha lamun eta tumbal? Nya zaman kiwari anu kitu Imas nya mun juga zaman baheula wae. Nya bisa wae atuh Bunda kumaha nya misalkan teh lamun naon teh customer Imas teh pesugihan terus ngajak kitu nyimpan emas ya teh di nu calana manehna be dipake ku Imas be kapanggih ku Imas terus Imas teh jadi tumbal. Nah sieun Bunda kumaha? Begitu kumaha ya? Si Imas mah mending ka mana wae mikir teh Imas. Teu bener wae Nya. Ratu apa nih mah bisi Bunda? Bisi mah berat atuh Imas. Bisi atuh Bunda eta mah meni. Terucuk. An Bunda itu tumben eta totol kabeh nu kabehna totol. Di ka mana? Iya Imas Bunda teh nya geus outfit totol kieu teh dek ka grosir ya dek meuli minyak. Meni jauh-jauh teh sebelum ka grosir di warung ge aya Bunda minyak mah meni. Kudet
kampungan dah pal di warung ayo minyak. Lain kampungan bunda teh minyak tapi bunda tehnya boleh ka grosir teh abe murah soalnya bunda langsung belinya sakarton. Oh gitu, ngomong atuh. Minyak, jangan satu emas bunda tiulahnya. Ayo Mangga bunda. Si bunda nih tata gitunya juga macan. Ya kalau RT heula imas kudu bebeja imas menemukan emas gitu. Bisa emas disangka penculik pencuri. Oh RT dulu Jasmine atuh menikah heula ieu neng capek. Deu heula. Meni capek kau mah viral lempang saeutik oge. Semangat atuh keuring dina Vi. Meni semangat we angger we air kecape mah atuh disemangatan ku 1000 jelema ge angger capek. Nya geus atuh diuk kalasakeun ari capek mah. Apa nih ge ning keur diuk atuh meni kumaha sih? Si Ica mananya eueuh min tumben. Geus ini si Ica mah tadi ti heula naik ojol si Ica mah. Naik ojol deui si Ica. Meni lo banyak sih eta duitna. Bansos cair gitu. Ya teh ngatuh neng aku mah teh nguruskeun harta batur kan. Harta aku juga banyak. Sorry ya. Jadi mulai gerak sombong tehnya ya si Tungjung ya. Ya udah atuh maaf, tapi nanti aku nyontek tugas bahasa Sunda ya. Please. Maknya orang sombong nyontek, kunaga orang sombong mah bagi-bagi contekan. Dih meninaon sih neng. Tapi biasanya aku nyontek soalnya kan aku mah nggak paham bahasa Sunda, aku kan blasteran. Blasteran naon dari kamu? Anggora jeung Persia atau jeung British short hair? Weda aku teh ucing ya. Please ya aku nanti nyontek please ya. Please. Ya tuh baik. Tah gitu. Thank you ya friend. Hari balik. Karena tuh Jasmine ini neng teh capek kene. Kan lempang di sekolah teh jauh ti ditu tuh. Lebih ka dia teh capek lempang teh. Can kudu ka imah jauh deui. Ya udah tuh aku duluan we mendingin dia masuk aya nu geonya. Jasmine ini naon sih nyingsiunan gitu. Hagsane anu gelo. Jasmine ini mana meni awas ya kuneng mah bere nilon enggak. Capek kieu Neng itu di tukang naon teh anu gelo takut. Jasmine tungguan. Meni teu balik pisan ieu bunda tehnya. Maunya harus ka grosir mau sadus pek duitna kurang jadi mau saparapat maunya pulangan 2000 aduh. Ayo wae bundanya ST di ST-han ka bapak-bapak sareng ibu ST mangga ST. Mending pas pisan yo. Cois ST cois di dieu. Mangga bunda ST. Mending pas pisan yo cois datang pas bunda keur haus kieu. Sok panggilkan bunda ST hiji mending teu kuat haus pisan nya. Mangga bunda ieu ST na ST. Mangga. Har, gue jadi geuning cois ieu teh. Dirapat kieu nya. Mohon bunda, apanan aya namanya? ST na teh atos di wadahan. Janten henteu hararese. Gitu. Oh gitu. Mana sakeuna tuh panjang banyak atuh. Bisa tanya, aduh bisa alhamdulillah yang orang asalan heula ku bunda nya. Ini seger ke coy. Banyak. Nya pasti atuh bunda, apanan ieu mah ST bikinan eus bungsu Bandung. Hiha. Banyak. Ada juga kudanya ya coy sayang ya teh. Sabaraha ya coy ST-na? 5.000 saja bunda. Oh gitu iya wes coy nya. 2.000 heula ya hampurannya bunda can ngalarisan ya ge. Susah pulangan beli minyak banyak ya. Oh teu nanaon engke ko abdi dicandak sesana. Lamun kitu mah abdi ti payun bade euih soalna ST-na tosep. ST mangga. Kala coy kala. Aya naon ieu teh bunda menghentikan langkah eus bungsu Bandung. Hiha. Iya cois teh bumina sanes sakajeng ieu Bu Tatang ya. Oh muhun, emang kunaon bunda? Ari Bu Tatang teh eta bener beurna dipilar. Naon dipilar teh bunda? Ceus mah henteu terang, ceus mah terangna oge. Rumah tangga jeung manehna geus teka hitung lilana. Manya, geuning cois, pilar teh anu biar teh disuntik geuning disuntik eta bae jadi gede bae jadi jedeng kieu. Jadi kitu. Oh eta teh dipiler, panya abdi teh diseureud ku engang. Tapi nya si Ibu Tatang teh emang lambeina kandel. Emang kunaon kitu bunda? Henteu cois bunda mah nanya we unggul Nyung.
Oh gitu, nya atos atu abdi bade uwi. Rumah tangga salah. ST. Mangga. Mangga Ceuis. Bener berarti nya eta buta tang teh bieuran di pilar. Puna jadi penasaran ya hayang ningali eta, ningali giwir pilar. Munyo. Itu anu mana? Mananya ieu teh emas Ibu Haji, benih bisa-bisana murag. Murag tan si Bunda kitu. Mana cenahnya ieu teh anu meuli teh, nu teh datang-datang wae. Tuh kan, jeung kompor di pohon mawar, munyo. Bunda. Munyo. Alhamdulillah ya Allah datang oge geuning ieu anu deuk jajanan bae. Ibu Haji mah moal jajan Bunda. Ngan Bunda ningali emas Ibu Haji henteu. Ngali teu? Ngapa ya terus jajan? Kalah ngalamun gerak si Bunda teh. Bunda ningali emas Ibu Haji henteu? Munyo. Eta emas dipake Bu Haji. Lain atuh Bunda, lain emas anu ieu, atuh anu ieu mah teu kudu di tangan. Ieu mah emas Ibu Haji anu lain Bunda. Pan emas Ibu Haji mah loba pan, baju orang kaya pan. Tapi leungit di mananya kira-kira? Munyo, Bunda mah teh ningali Bu Haji, Bunda mah ningali lagi ieu tuh. Pak Roni. Kerupuk. Terbalik pisan si Bunda. Ditanya naon, dijawabna naon. Lieur. Di mana ieu teh nya emas Ibu Haji? Munyo, buah-buah Bu Haji. Anu di si Imas teh eta teh emas Ibu Haji. Si Imas manggih emas Ibu Haji eta teh Bunda. Manggih teu mau. Munyo, manggih Bu Haji si Imas teh eta di nu susuhan. Har. Nah eta si Imas teh teu bebeja ka Ibu Haji manggih emas Ibu Haji. Boa si Imas teh boga ieu nya, boga naon ngaranna teh? Hatiang buruk kitu rek dipaok eta emas Ibu Haji. Teu ka suujon kitu atuh Ibu Haji. Teu meunang kitu. No. Teu bisa Bunda ieu mah. Ibu Haji kudu ngontrol si Imas. Teu bisa dibiarkan eta si Imas teh sudah bertindak kriminal. Kudu diontrol ieu mah. Sabar Bu Haji, tong janji ngontrol eta teh. Kudu dipugukeun heula eta teh emas Ibu Haji atawa lain Mana? Geus pasti atuh Bunda, eta mah emas Ibu Hajinya. Soalna jelema di saha sok anu boga emas loba selain Ibu Haji anu orang kaya ieu aduh. Ait. Ai naon ieu teh Bu Haji, Bunda? Ini asa garenjelek kieu. Ai naon? Eta si Imas beara mau emas Ibu Haji. Emas anu mana Ibu Haji? Eta emas Ibu Haji geuning anu kalung 24 karat. Terbalik pisannya si Imas teh geuning jelema terbalik si Imas teh. Kela. Tah Bu Erna pasti apa sesuatu ieu mah. Lainna kalung emas Bu Haji mah Digadekeun nya. Maknya, udah bener eta Bu Erna. Tong sok fitnah kitu Bu Erna. Maknya Ibu Haji anu kaya 7 turunan ieu ngagadekeun emas. Moal mungkin. Terus basa bulan kamari eta Ibu Haji panggih jeung Bu Erna di Pegadaian. Keur naon eta? Panggihnya. Emang Ibu Haji geus naon sok teh Pegadaian? Geus naon sok coba Bu Erna geus naon? Ibu Haji mah asa teu pernah ka Pegadaian Komo panggih jeung Bu Erna mah henteu. Nya, Bu Haji mah sok poho ari teuing teh sakitu Ibu Haji teh geus di Pegadaian teh nginjem ka Bu Erna duit jeung ongkos. Poho eta? Oh, geuning Ibu Haji teh karek inget panggih geuning nya jeung Ibu Erna eta di Pegadaian. Hampura Ibu Haji teh poho maklum ya loba teh emas. Jadi ieu teh emas Ibu Haji teh dicokot ku si Imas atau disimpan di Pegadaian itu Bu Haji? Tah, kumaha? Ku Pegadaian we jiga naon Bunda. Nya atuh satu ibu-ibu Haji ti payunya bade ka Pegadaian ieu bade nebus emas hayu mangga sadayana nya. Mangga ieu Bu Haji ti payun. Mangga. Nya, balik pisan Ibu Haji mah. Tadi gerang ngontrol kok si Imas nyalah-nyalah ari pek teh nya. Si Imas di Pegadaian. Nya. Ya Bu Erna. Henteu Bunda Bu Erna mau jajan. Kebetulan we bieu teh keributan jadi Bu Erna ka dieu. Hayu Bunda ti payun yeuh. Menya teh balik pisan sarua Bu Erna ge ka dieu teh kadon dek si bongkul. Masa Bunda marek nutup lior moal menya. Dei. Ano mo na natupag niya ka mo sige. Yung nakasore diri seremoni. Yes. Puruhan na to. Celi. Eta aja. Oh. 2, 3. Kenan apa? Menya. Oh, ket kami nantu tuh. Emas Ibu salah. Maaf ya. Terang lagi. Naon di terang lagi. Aduh, nadanya. Bener tergantung kudu. Mah saha eta mah. Biarkan. Nah,
Kok nah? Bu Menon cekat bungjeng bu tatang kan? Iya, maaf. Ya udah. 1, 2, 3. Ya, ok. 1, 2, 3. Ya udah, atau aku minta maaf. Kurang nggak?